kudu ngomong gitu mah dikana sare udah lagi nama ka kamar jadi teh mah bisi ya barangna tangga jam 11 pamajikan nuntut TV kada harang seblak jadi betul sedangkan teu boga WC di jero imah kudu ngising lumpat ka pipir otomatis butuh bantuan salah kan udang-udang salah gerak bapana udang karena udang-udang aing mata aing dia mata dia salah dibalas lalu kunang gitu hayang ngising jubur dia jubur aing bisa dia nu ngising kalau tain dia mantap po langsung ngomong gambar disetak sekat semua eleh Allah laju nama si pamajikan aing keluar ngising sieun anjing teu ngising bahaya ngising pokoknya di tengah imah busuk bae barang ti penting salah kita udah salat aja dicak tai si kalau salah kita tai saya nah ngalah hari tai kami tai kemana